Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiasa tepang dangu swanten deui sareng Mang Iday. Na acara Mang Dongengkeun weh. Anu disiarkeun nyaeta tina YouTube dina channelna Yadi Channel. Urang sami-sami mulangkeun katineng anu kapungkur nyata ku mangrupi dongeng Sunda anu kapungkur. Anu nuju di padar ku emang teh nyata hiji carios anu kapungkur nyata dina lalakonna Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu ayeuna disalin deui ku Bun Bunyamin. Palawargi sadayana etang ngabuburit we ieu mah nya dina sasi saum. Geun emang ieu aya rada rineh ayeuna mah tiasa rineh tiasa rada karep kitu Mang dongengkeunna. Mudah-mudahan we atuh palawargi sadayana ku ngadangukeunana ieu dongeng urang tiasa nyanak sasieun sabeunyereun nu saena urang canak anu awonna urang kantunkeun. Mudah-mudahan sing janten panglipur kana kalbu sing janten pangbeberah kana manah. Kumaha masih lalancar saum? Alhamdulillahnya ayeuna teh tos bade nyaketan kana Idul Fitri. Mudah-mudahan urang lares-lares tiasa ngengengkeun kamenangan teh nya palawargi. Tiasa uwih deui kana fitrah urang suci deui balik deui kana suci. Atuh saum urang oge mudah-mudahan aya panampian ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Palawargi sadayana mangahaturkeun nuhun kanu parantos subscribe atanapi subrik kana ieu channel nyaeta Yadi Channel. Mudah-mudahan ieu channel teh sing aya dina kamajengan. Sareng deui sing tiasa janten wadah kangge nembongkeun seni-seni Sunda atanapi budaya-budaya Sunda anu pokona nyaeta dongeng Sunda. Mangga urang dukung we ku sadayana. Mudah-mudahan ieu channel tiasa berkembang. Henteu ngan ngaieukeun wae dongengnya palawargi sareng nu sanesna dina seni Sunda. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos nya palawargi. Kumaha salajengna ieu carios Si Buntung Jago Tutugan teh? Mangga geura mararanco ka Mang Iyeng geura ngadepong Mang Iyeng yeuh sambil ngabuburit ya. Ka Mang Aep beka Mama biasa di Cimanintin klum sadayana wae. Wargi-wargi nu di Cimanintin, wargi nu di Nagreg. Anu di Nagreg didinya di Ciaro, di Cipaku. Lemurna Ki Jantra Ciaro emang gaduh wargi tadi dinya teh. Teras anu di Sukabumi ka Mang Dede. Teras kume sadayana nya palawargi anu mika landep atanapi mika cinta kana dongeng Sunda. Mangga urang lajengkeun wae ka sadayana. Prung Si Buntung Jago Tutugan.
panca garapan teh dugi ka Sae jangan ni. Ieu batana batu ali teh geuningan. Jarang nu gaduh batu virus gurat-gurat mah sapertos kieu mah langki. Cek Pamajid bari mikeun ali ka Andi. Sumuhun Aki. Teterang abdi mah kana sae awona batu ali teh tapi da sareng teu patos resep we deui. Ieu mah pedah we pangantunan pun Bapak. Ongkoh di abdina oge teu acan lami ieu teh Aki. Cek Andi bari ngasupkeun deui ali kana kanyut kunangna. Har, nah tadina di mana kitu lalepan teh jangan ni. Pamajid antuk mah nanyakeun oge lantaran bet jadi ngarasa penasaran. Ongkoh deui Andi make katutuluyan nyaritakeun parkara ali. Kapan aya di Pabahrowi Aki? Waktos kapungkur nalika di telasan teh lalepan pun Bapak dibantun ku Pabahrowi Aki. Nya saparantosna Pabahrowi ngantunkeun nembe lalepan teh ku abdi kapenak deui. Nah Bahrowi teh parantos maut gitu jangan ni. Pamajid ngariuk kaget. Memang manehna geus nyahoeun Bahrowi teh urut anak buahna karena oge ngeunaan patula patalina Bahrowi jeung Andi oge geus kungsi ngadenge. Yen Bahrowi teh anu nalasan nyaeta bapana Andi. Sumuhun Aki. Bari darak-dak bae saterusna mah ku Andi dicaritakeun kumaha kajadianana. Masya Allah, gitu nakutan teh. Pamajid bener-bener ngerasa kaget. Bari hate mah ngerasa aneh oge lantaran ningali Andi anu bangun karunyaeun pisan kana nasibna Bahrowi. Kapan eta teh musuhna gerot Andi Bahrowi teh. Malahan mah lantaran nu mateni bapana pisan. Sumuhun Aki. Tos kitu we panginten takdirna. Abdi teh helok ieu teh. Sanes tadi teh Aki tos mulih. Eta jangan ni. Aki teh aya nu hilap. Nu peryogi dibantankeun, nu peryogi dibandantenkeun sareng paguru. Oh, janten Aki teh bade ka Tambak Baya deui. Leres jangan ni. Sareng abdi we atuh. Jangan ni aya keperyogian kitu ka paguru. Henteu Aki, mung hoyong maturan Aki we. Teu kedah ngarepotkeun atuh jangan ni. Sawios da moal lami Aki oge. Pamajid rada beurateun oge lamun Andi milu ngabarengan. Lantaran tangtu moal jongjon babadamian jeung Aki Musanina. Dijawab kitu teh Andi teu ngajawab deui. Ku kitu mah aya benerna oge. Bisi nya aya hal anu teu perlu manehnya nyaho. Lantaran kapan Pamajid teh aya kaperluanana ka Aki Musani. Ku kituna sajeroning lalempang muru lembur teh taya nu ngomong deui. Waktu Pamajid indit ka Tambak Baya oge Andi ngan saukur ngajajabkeun nepi ka tungtung lembur. Palawargi sadayana, ayeuna urang caritakeun Aki Musani. Manehna keur andek kakwe sila didamparan ku kulit embe.
Harita teh keur disangharepan ku Pamajid bari ngagorolang nyaritakeun papanggihanana. Teu sirik ditek-tek dibenyer beaskeun, ti mimiti menang beja ti warung peuteuy nepi ka manggihan Ali mata pirus gurat emas anu geus dipiboga ku Andi. Anu nurutkeun pangakuanana cenah ditinggal bapana anu geus maot nyaeta Ki Rais nu ditandasa ku Bahrowi. Anu sidik moal mata kapalingan yen eta teh sarua jeung bogana Aki Musani anu dibawa ku Mursan. Sareng sena Pamajid cumarita Aki Musani teu gancang ngebrehkeun atawa kadal naon-naon. Manehna kalah kangahulang bari panona semu-semu tungkul siga anu keur nitenan amparan samak. Padahal mah panon batina sakolepat manco kana kajadian-kajadian nu geus jauh kaliwat. Bray rupa nu jadi anak ngadadak nembongan, pangna lunta luluasan ninggalkeun kamanehanana. Teu pira nu jadi alatanana mah Mursan teh mikah hayang haur koneng nu ayeuna geus dihibahkeun ka Andi. Teu pira sanyana mah ngan ari sanyatana mah ieu teh hiji perkara anu kacida pentingna. Haur koneng teh moal bisa dibikeun kitu bae lamun anu rek nyekelna tacan bener-bener ngawasa pangabisa ngawangku ilmu panemu di dadasaran ku kabersihan jiwana. Mursan teh waktu harita tacan anjog kana tingkatan lebah dinya, ku kituna haur konengna teu bisa gampang-gampang dibikeun. Ngan Mursan waktu dibere penerangan teh kalahkah salah tarima, nu antukna manehna ngabalecet ninggalkeun nu jadi bapa. Nu disangkana taya kanyaahna kanu jadi anak, pira kaning menta haur koneng nepi ka teu dibikeun. Komo lamun menta Honda Jazz nya palawargi. Lalu paharanya. Leungit gambaran anak ayeuna breh kaganti ku gambaran beungeut Andi ngalangkang dina biwir panon. Mun ditelak-telak memang jauh. Henteu memper-memper kana beungeut Mursan. Ngan kanyaah manehna ka Andi asa teu mata kaharti. Lantaran sakitu tatomplokanana kasih medi oge incu kukutna anu dibabawati leutik keneh kapan teu kitu-kitu teuing. Ayeuna sanggeus ngadenge dongengna Pamajid kitu memang jojol panasaran bae hayang geura maluruh naon sababna nu matak eta Ali bet aya di Andi. Anu cenah mah paninggalan tinu jadi bapana. Nah bener bapana Andi teh Mursan. Atawa memang Ali teh baheulana ku Mursan pernah dijual atawa dibikeun ka Ki Rais. Ajid padahal mah kasih Andi teh tanyakeun atuh kumaha panggilnya Ki Rais, kapan aya cirinya atuh Ajid? Piraku teu nyahoeun lamun nya teh si Andi anaknya Mursan. Tangtu manehna teh ingetkeun keneh kana cacat ceuli bapanya. Palawargi sadayana akhirna Aki Musani nyarita bangun anu ngawawaleh ka Pamajid. Sumuhun Pak Guru, nu disebutkeun ku abdi teh
jalaran ninggal bubudena jang ani harita. Nu dimaksad teh bilih nambah-nambah raheut kana hatena. Ari bade dipaluru ka Kisahudi asa kirang jongjon. Bawi raos teh asa kirang jongjon ari di ditu mah sun. Ngaraos paur bilih janten ngabarubahkeun kana hatena jang ani. Kitu tah Pak Guru. Leuheung upami leres, kumaha upami sanes. Nu mawi maksad teh Kisahudina bae urang bantun ka dieu. Ongkoh supados langkung tumaninah bae kitu tah Pak Guru. Salah atuh ai kudu Kisahudi nu ka dieu mah Ajid. Lantaran urang nu ngarasa perluna oge nya kapaksa we urang anu kapaksa kudu kacipancar. Janten kedah ditaroskeun di bumina bae kitu Pak Guru. Nya Ajid, urang bareng we atuh jeung kaula ka ditu. Pak Guru bade ngeresakeun angkat. Sawios we atuh ku abdi we Pak Guru. Nya nyaon Ajid, nya nyaon. Ongkuh kaula teh geus ngaraja-geja di imah. Keun sakali ieu mah deuk liar. Si Medi mah moal dibawa, keun nya moal lila ieu. Iraha Pak Guru bade ayeuna bae kitu. Da teu acan sonten-sonten ieu teh geuning. Urang ijugan bae atuh Ajid, keun nya masih loba kenye waktu. Teu perlu gurung-gusuh. Ongko si Medinya ayeuna teh keun ngalasuluh deui. Ari budak ngalasuluh seterangan teh tara buru-buru balik eta teh. Da eta sok kalaka ulin heula. Kecepelan atawa tataekan ngalah sayang manuk. Aki Musani ngareret kalebah lawang panto anu kabeneran molongo. Lantaran kadenge aya nu ngageblig leumpang mana horeng si Medi bari ngabengkot suluh garing sapanggulan. Ai, panjang umur budak teh. Di upat ngadon ngarong heap geuningan. Bisa atuh indit ayeuna ge Ajid. Da budaknya oge geus datang geuningan. Ngan engke wae urang nyore-nyore supaya datang ka Cipancarnya rada peuting. Kitu sae atuh Pak Guru. Upami leres teh Kumaha gitu Ajid? sumuhun. Upami leres teh jang mursan abahna jang ani nu kapendak teh mung ukur. Teu nyaon Ajid, teu nyaon. Manya kitu oge geus pasti pikeun kaula mah. Iwa bisa pasrah bae kanu Maha Gawasa ngan sautik batu kula nya batu kula jadi bangblas teu boga. Bangblas kumaha Pak Guru? Pamajid ngariuk heran lantaran teu ngarti kana obrolan nu jadi guru anu teu puguh alang ujurna. Eta perkara haur konyeng. Ayeuna geus dipiboga Gusti Andi. Terus kumaha kitu Pak Guru? Pamajid beuki teu ngarti naha Aki Musani bet ujug-ujug kana perkara haur koneng sagala. Gieu nu sabenerna mah Ajid. Pangnya si Mursan indit ninggalkeun kula teh lantaran mika hayang ngahul koneng.
ku kaula teh teganya-ganya dibikeun jumeh tingkat pangabisana harita teh tacan nyukupan nya tak manehnya teh pundung ajid lantaran meureun disangganya kula teh teu nyaah kanu jadi anak dah ayeuna lamun kabuktian si Anji teh anaknya Mursan raja kaubaran oge hate kula teh ajid keun teu bisa kapimilik ku si Mursan tapi ayeuna bisa kapimilik ku anaknya kitu tah nu sabenerna mah ajid ngan sabenerna mah hal ieu teh teu perlu dicaritakeun dihanceur-hanceur oge kula teh ngarasa era bisi baja leuwihnya kanya haur koneng jeung tinimbang kanu jadi anak tapi kitu kanyataannya nya ajid jalma anu can manjing pangabisanya teu boga hak bigeun ngamilik eta haur koneng. Dupi Jang Andi tos dugi kitu kana tingkatan eta Pak Guru. Bisa dicoba atuh ajid. Aki Musani nyarita kitu soteh bisi aya sangkaan ti Pamajid yen manehna teh maliding sanak cuet kanu hideung ponteng kanu koneng lantaran kapan Pamajid oge muridna keneh. Kanggo abdi mah daya emutan dugi kadinya Pak Guru. Nu dimaksud teh daya pikiran pikeun nyobaan manehanana Pak Guru. Lantaran tos kasaksian wawasena Jang Andi teh sanes jore-jore geningan. Dijawab kitu teh Aki Musani kalakah mesem nu satuluyna jeung manehna nangtung leos ka dapur rek ngabejaan si Medi supaya suluh teh sangkan terus diasupkeun ka dapur. Ongkoh bari rek papatah yen engke deuk nyaba ka Cipancar. Palawargi sadayana Ari Andi sanggeusna ngajajabkeun Pamajid dina datangna deui ka imah teh jadi ngadon hulang jentul pangaruh basa tadi balik ti makam bapana anu tacan bisa leungit pisan tina ingetanana. Ku kituna manehna ngadon ngajentul diuk dina golodog gambaran bapana nu memang samar-samar keukeuh kokolebatan dina beungeutna. Kajenat indungna manehna teu sama sakali teu ingeteun, teu nyaho-nyaho acan, teu kungsi ngarasa kumaha ragap sarta kanyaahna nu jadi indung lantaran ditinggalkeun maotna teh sasat keur leutik pisan. Sabot keur kitu kurunyung teh aya jangdana puguh we Andi teh lain di kieu ngaranjugna sarta jajantungna jojo terbae motah. Ari nu datang jangdana nah ari nu ngolebat dina lalembutanana beut nyi euis. Tuju da manaon Kang? Mending ngampleng geningan Kang Andi mah. Tos teu emut we kadana mah nya. Cek jangdana dina ngabasakeun dirina teh aya ngaabdikeun aya ni kukur nyebut ngaran rarasaeun jaman keur budak keneh meureun. Jangdana geuning nuju kieu we Jang. Mangga calik.
Andi ngagentak uah aeh ngaberag-berag maneh. Mangga Kang. Jang Dana ngoloyong nyamperkeun gek manehna diuk si Dengdang dina golodog. Urang dilebet we atuh Jang. Sawios Kang. Urang ka ditu we anguran mah yuah. Jang Dana ngadon ngajakan Indit. Ka mana Jang Dana? Can naon-naon Andi geus dagdig dugdugi ka jajantungna. Geus cop bae Jang Dana teh tangtu ngajakan ka imahna. Urang ka balong kalani. Urang nguseup ge ayo. Tama tingkas salatu. Ah, Jang Dana mah teu tiasa atuh Kang Andi mah. Andi mere alasan memang nya teu bisaeun da meureun kudu ngagunakeun dua leungeun ari nguseup mah. Aya ketang nu nguseup nama. Pak iya sareng Mang Amir. Urang malalajo we atuh Kang Andi. Sareng saha deui kitu Jang Dana? Maksudna mah di balong teh heug aya Nyi Euis. Daya deui sasaha gerahayu atuh Kang Andi. Geus menang jawaban kitu mah teu talangke deui jrut Andi turun bring bae arindit leumpangna ngarendeng. Palebah sisimpangan anu dek ka imahna Pak Haji Sobana teu wudu Andi meuni ratug sok sieun bantrok jeung nu dipika paur. Ngan teu burung ari ngareret ka imahna mah ngemplong meusan lantaran sidik taya sasaha. Nepi ka tambakan balong sidik taya saurang-urang acan. Taya nu nguseup ukur kadenge aya nu ngageduk nutu we di saung lisung. Kawasna bae biirah atawa pamajikanana Adria lantaran teu katembong jirimna. Gening teu aya sasaha Jang Dana. Andi luak liuk nempoan anu majar aya Adria jeung Mang Amir keur nguseup. Ai kamarana nya? Pak iya jeung Mang Amir teh boa-boa ngadon nuju ngadonan eupan kitu Kang Andi. Ge atuh urang susulan we nya sakedap antosan heula di dieu. Jang Dana teu nunggu jawaban, leos bae Indit balik deui. Nu cenah mah deuk nyusulan Adria jeung Mang Amir. Sedengkeun Andi ngoloyong ka saung lisung nyamperkeun anu keur nutu. Ari lo nempo ka jero saung ari kebeg teh hatena nyeblak ngabarengan ratugna jajantung. Mana horeng anu keur ngageduk nutu teh lain biirah atawa ceomoh. Tapi Nyi Randa Bengsrat alias Nyi Euis Sumarni tea palawargi keur ngageduk nipung. Deuh, lamun kumang Iyeng meureun duka tah. Pas sangrok pisan jeung nu dipika ceungceum teh langsung ngigel we jigana teh. Manawi teh sanes. Andi ngaregog satuluyna capacipi teu puguh pola sajongjongan ngajengjen ku teu sangka saeutik-saeutik acan yen bakal sebantrok jeung nu dipika paur. Kang Andi. Nyi Euis sarua deui rampang reumpeng. Luk bae tungkul bari leungeun ngopepang sagala diragap, sagala dicabak sedengkeun ari hanca gawe mah diantep. Atuh halu mah kalahkah dicecekel ku leungeun katuhuna. Sedeng Andi asa beuki teu puguh rarasaan yang hareupan Nyi Euis ayeuna. Kararagokna teh alabatan basa tepung munggaran. Biwir rapat lir dikunci tuur nyorojod kawas nu lilinieun. Geus puguh jeroeun dada mah meni ngadurugdug pangaruh eundeurna jajantung. Kesang tiis meni ngoprot kaluar sabulu-bulu. Bari hate lain deui ngarasa bingung nya kumaha pilakueun, balik deui atawa terus cicing. Didinya maturan bari ngajak ngobrol jeung arek ngobrolkeun naon deui.
ongkoh bibirna oge ngadon siganu rapet. Tapi ari lila-lila mah pok bae manehna maksakeun nyarita. Kitu oge sorana teh meuni lalaunan. Bari harosos teu beda tinu ngaharewos. Kang Andi teh nuju Mimi milarian Pak Iya. Punten we di kantun atuh. Nyaritana kitu teh bari ngalaengkahkeun suku ka tukang, hatena geus gilig yen rek ingkah ti dinya. Kang Andi. Sora Nyi Euis ayeuna mah narikan. Kituna teh bari mancokeun halu. Mancokeun beungeutna. Pohara nya palawargi. Bade naon Nyi Euis? Andi gegelep-gepan lir anu titeulem ningali anu keur nancebkeun paneuteub anu ngagenclang bari tembong semu beueus. Kang Andi mah sapertos anu teu kenal bae ka Euis teh. Sareng tes mapohokeun pangintennya ka Cipancar teh. Atau tampu meuni balelol Euis ge atanapi memang tos. Nyi Euis teu kebat. Saterusna kalakah luk bae tungkul. Haduh, palawargi ieu. Kumaha Mang Iyeng ieu nyeranda. Teu pisan-pisan Kang Andi mah namung eta Andi beuki tagiwur. Andi teu nembalan ukur kadenge ngarahuh siga nu capek mentas ngarengkuh nanggung dina tanyakan. Kumanehna memang geus kajudi kumaha maksud sarta tujuan caritaanana Nyi Euis kitu teh. Bari lamun dilenyepan memang bener ngan ieu teh teu ngandung harti pedah Cipancar. Ayeuna geus jadi tanah angar. Lain kitu ngan ieu mah dumeh samata-mata geus taya lolongkrang tincakeun. Lantaran kasurung ku rasa karumasaan, paribasa piit ngendek-ngendek pasir. Geus bisa dipaparah moal mencog saeutik oge yen Pak Haji Sobana teh moal ridoeun mun rek nya tujuan oge bareto we. Nyi Euis teh moal make dijodohkeun ka Husen. Puguh kaayaan manehna jeung Nyi Euis teh puguh sasatna geus bruk-brak. Ebrehna teh kapan dina peutingan karena ngajorag ka Cipancar tea. Tapi geuning Pak Haji Sobana teh kalahkah ngajurung laku supaya manehna ingkah ti Cipancar. Atuh ngeunaan hubunganana jeung Nyi Tarsiah, manehna teh lain pedah katarik teuing atawa lain maksud rek ngubaran hate. Pedah cenah geuning lamun kanyeri ku awewe, ubarna kudu ku awewe deui. Lain kitu maksudna ngan ieu mah samata-mata kajurung ku kadeuduh hayang ngajait tina kaprihatinanana. Geus karuhan Andi ngadon ngahulang gilar Nyi Euis ngareret deet burilak disusul ku sapinuhna panon manco kana beungeut Andi. Tetela Andi teh keur ngalamun panon molotot tapi teu nenyo, jelas dieusi paneuteub kosong. Kang Andi, Sora Nyi Euis semu berat. kumaha Euis? Aya naon? Andi nembalana agak ege puguh asa digebah. Laresnya Kang Andi teh. Tadi cariosan Euis teh lares kitu Kang Andi. Anu mana teh Euis? Anu nembe? Sumuhun laresnya Kang Andi teh ayeuna mah bentan loyogna. Ceuk Nyi Euis bari ngaburilak matak ngeureeceum anu ningali. Euis cek raraosan mah Kang Andi teh teu pindah pilumpateun. Hate Kang Andi tetep sapakungkur mohon sakapungkur.
gambaran anu ngancik dina sanubari tetep keneh nu mang anu kapungkur. Duh, Kang Andi me asa berat kieu eus nyarios teh. Hanas eta Kang Andi ayeuna sapertos anu benten. Mohon benten loyogna nya pantes we atuh. Nyi eus jalaran raga Kang Andi teh teu benten tinu kosong melongpong. Ngarandapan batin anu nyeri perih jajantung sapertos anu didudutan. Margi marga lantaran mah eus oge panginten parantos ngamaklum. Ah Kang Andi mah lepat ku anjeun. Kang Andi sapertos nu leutik burih miyuni hayam kabiri. Teu aya hojahna. Sasat eus teh sapertos anu digebruskeun Kang Andi teh teu aya pisan bebelana ka eus. Eus kituna teh bari ngadelek. Delek anu bareto anu kurang-kurang namah matak murageun jajantung. Andi paparah namah rek nembalan orok kaya kagareuwahkeun ku Biirah anu ngarongheap ka saung lisung. Barang ningali Andi oge langsung we dedeheman mani teu eureun-eureun. Geus deukeut ukur ngarenyu bari nyumputkeun beungeut ngaragangan kanu ngadadak rampang rempeng bari masing-masing beungeutna ruy-rai beureum teu beda jeung nu geus ulin papanasan. Dadah. Ih, iraha tu anggeusna atup nipung teh geuningan. Jadi naha mun teu ditreang kieu teh. Heuheuy deudeuh. Ahiu, ahem. Ceuk Biirah gap kana halu nu keur dicepeng ku Nyi Euis. Saterusna mah geduk bae nutu nuluykeun hanca. Di dari itu atuh di saung supados tumanina geura di dieu mah bili aya nu katutu geura. Deudeuh teuing. Biirah semu anu ngusir. Andi jeung Nyi Euis teu nembalan ari lain beungeut mah anu geus euceuy. Sanggeus sababaraha kali diusir ku Biirah mah antukna koleset bae duanana nyaringkah ngajauhan Biirah anu keur ngageduk nipung. Jangdana ukur nyerangkeun ti kajauhan bari mesem sing horeng ieu teh pokal manehanana pikeun nepungkeun Andi jeung adina. Lantaran salila ieu teh tacan patepung sakali-kali acan. Ngadadak poe eta mah Andi teh jadi robah. Geus puguh pamuluna mah mani marah mai. Sungutna oge meuni teu reureuh hahariringan bari teu eureun runya-renyu. Gawena cilingcing cap teu daek cicing lir hayam anu keur endogan. Ngarasa kesel kunyungkur nya kunyurungkuina waktu anu karasana asalila nepi kawan Cipeuting teh. Memang kitu ari nu diarep-arep mah asana teh karasa kendor surupna panon poe teh teu cara ari keur dipopohokeun paribasa hirup kajongjonan nyurungkuina waktu teh teu karasa. Harita Andi sanggeusna papanggih jeung Nyi Euis manehna boga jang je yen peuting rek nganjang. Mana pantes gawena teu daek cicing geus teu sabar hayang geura peuting. Waktu tadi teh apa amprok jonghok di saung lisung sanajan ngan sakadar sakiceup ceuk paribasana. Dina patepungna ngawangun catur teh sasatna diburu-buru. Ku kitu teh mah itu ieu ngarasa risi bisi ngarasa risi ku bisi rempan ku sugan. Tapi sakitu oge geus cukup mulangkeun rasa katineungna nu kungsi paturai. Malah dina ngantengna deui teh leuwih pageuh tinu enggeus-enggeus nu matak
Barang rep magrib oge Andi meniges elek kesekeng tedek cicing hayang indit nya hayang gera-gera jig indit. Ngan dajang jena oge bada isa supaya simpe nu dipalar teh supaya rineh lantaran biasana aritas salat isa mah boh pahaji boh haji sok terus ngajejempe ngareureuhkeun awak. Kisah hudi katut bi enah barang ningali pamuluna Andi harita kadon silih reret bariting rarenyu. Pugu geus ngarti deui lantaran tadi beurang geus menang ngadenge beja ti biirah anu hariweus-weus sagala dicaritakeun kumaha bae kaayaan Andi jeung Nyi Euis waktu patepung di saung lisung. Repeting hate Andi beuki tagiwur ngabayangkeun bakal papanggih deui jeung si manehna bisa kumahaeun endah nanya. Beres salat Isya Andi geus saged rek sajungjungeun pisan ngan ngadadak si ruyuk anu di kurungan di luar kadenge gegalaprakan bari ngakelik lirih. Biasana kitu peta teh lamun aya jalma ngaliwat ngan harita masa kitu geus didedengekeun beuteuk kadenge sora gebligna nu leumpang. Sedengkeun si ruyuk terus gagalaprakan bari terus ngakelik totonden yen di luar aya naon-naon. Aya naon cenah ieu si ruyuk teh? Andi bari ngarawel haur konengna bes diselapkeun lebah cangkengna. Brai muka panto tapi lain deui ngaranjugna lantaran sidik katempo aya nu ngolebat luncat ti buruan. Gerakana estuning mata kaget kabina-bina lantaran manehna nu geus maher ngagunakeun ajian celilentah ngan eta nu ngolebat teh estuning teu kadenge meus-meus acan cindekna mah leuwih lemes tibatan angin. Andi geus cop bae pasti ieu jalma teh anu keur gawe intip-intipan ka manehanana ngan ngarasa helok teh eta gerakanana anu teu nimbulkeun sora. Oge lamun dititenan gerakanana lain karena atawa bahwi kalpa tapi tangtu anu pangabisana leuwih luhur. Andi teu panjang mikir ngagentak manehna luncat kaburuan heug mancokeun irungna kaluhur ngagunakeun ajian mata angin tapi tetela teu bisa kasusud. Geus kitu gep kana haur konengna ceb dicecebkeun kana taneuh heug didedengekeun taya sora naon-naon ari lain hiungna sora angin mah. Sabot keur kitu calecep karasa aya nu tiis kana punuk. Puguh we Andi teh lain deui ngaranjugna sidik aya nu niup ti tukang. Kukitu ngagentak manehna malik anabreh teh aya nu ngapelegedeg nya nu ngapeleg-beg rada anggang katempona moyeg teu beda ti bebegig katebak angin. Saeta Andi ngagentak luncat muru tapi geus mata kaget deui bae nu ngabeleg-beg teh sakiceup geus robah deui tempatna. Andi rikat luncat deui sarta sakali ieu mah jirim nu ngabeleg-beg teh deuk disabat ku haur koneng. Tapi poos lantaran geus pindah deui tempatna bari teu jauh robahna teh ukur dedepaan. Rai bulu punuk Andi ngadadak muringkak. Sa Andi kage ha? Manusia atawa lain? Lamun nyatana enta curig anu nyeliwuri setan anu mindah rupa anu dek ngagoda ka manusia. Nyingkah montong deket-deket deuleu. Nyingkah cek Andi bari muncareng nu ngabeleg-beg teh kalah ka ngahehe seuri mata kukurayeun. Anjing nu sos
si buntung jago tutugan teh. Gening bukti nama ukur sebutan anu melempeng kosong. Bukti teu bisa ngadap awak kaula. Kadenge sorana semu ngirung bari suar seor lir nu kabawa angin bari mata ketek kana ceuli. Anak itu mah Andika teh manusia oge deuleu. Caritaan Andika teh tela lain dek maksud hadenya, heuh. Cek Andi bari sakicep ngawangun gerakan engkang-engkang. Tapi nu ngabeleg-beg teh leuwih ti kitu cepetna. Sakilat leungit tina sasaran tapi jirimna mah masih bisa katembong ngabelesat ka jalan leutik anu brasna kaleles. Kolebat asup ka jero kebon. Montong ngababalicatan deuleu. Ari bener mah hayang diragap mah ku kaula. Cek Andi bari terus ngalebat nuturkeun. Sedengkeun anu deuk ditewakna ayeuna mah tetep tagen dina tempatna. Rigigna anu teu beda jeung pebegig teh beuki moyeg siga nu nangtang. Samemehna betanya euis teh. Urang ulin heula jeung kaula Andi. Andi kaget lain di kieuna sangka ana geus teg bae yen ieu teh jalma anu boga niat ngahalangan kana maksud manehna anu harita memang deuk nepungan nyi euis. Tapi waktu Andi deuk ngarawel pundukna sidik ayeuna mah ieu teh jalma anu papakeana sing sarua bodas. Bari beungeutna ditaregos ku lawon bodas. Ngadadak leungeun Andi bantrok jeung hiji kakuatan anu teu kira-kira hebatna lantaran papakeanan bodas teh ngagentak malik bari nyabetkeun leungeunna. Hiu klebat. Andi ngegero lirih bari gentak ngejetkeun leungeunna anu karasana panas nyanyautan. Sarta ngadadak sing sireumeun sedeng leungeun buntungna ngadius rek ngadagor careham. Orok aya lawana ngagentak murungkut ngajadikeun jirimna sakaligus ngaleungit ti hareupeun Andi. Sarta nyaho-nyaho karasa aya nu nyecek kana pundukna. Ku kituna Andi gentak ngalalapkeun badana sarta rekat ngagunakeun gerakan panggalmui breh lawana jadi nonggongan. Hiuk leungeun buntung Andi rek natog punuk jerelat lawana kagigir belah kenca bari nyambar keur dampal sukuna kana kakemplong. Andi ngagentak ngajengkat nyarong malik ngenca bari sakilat ngadiuskeun dua leungeunna. Leungeun katuhuna ngaheat mangrupa teungeulan anu rek ngabentur careham. Sedeng leungeun buntung ngaheat dihanap dina jurus malang putung rek ngahanca mumuncangan. Orok aya lawana teh lain lalawora jajatena matak ngagetkeun manehna ukur sakilat ngejetkeun suku katuhuna sarta langsung ditarik ka tukang. Hiu teungeulan kepangna rek ngahanca leungeun puntung. Deus dua kakuatan diadu bari itu ieu oge pada sarua teu bisa leupas tina pangaruhna. Mun Andi nepi ka luncat ka tukang bari ngajetkeun leungeun buntungna sedengkeun tukang es mah gegorowokan nawarkeun es. Palawargi pantos ngurunyung ya tukang es. Hapunten heula yeuhnya waktosna parantos teu nyekapan cag heula dugi ka dieu ye hanca mang. Mung sakitu nya anu tiasa kasangakeun ti emang ampun paralu nu kasuhun waninggalih nu dipamrih hampura anu distada. Cag heula ulang tuna dihaneuleum hieum tuna dihanyuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang urang sampel deui. Yo amit mung nur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.